Dinya kersa pangeran maparinan kamulyaan Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat rahman nuju tanggal 27 bulan Rajab muka catur nurut kamasmur kanjeng Nabi teh disawut dipapag ku malaikat nyanda buak muka sebat lempang nate cara kilat tutunggangan Nabi angkat di Makkah ka Baitul Maqdis tengah lami antawis hujan tetapawis bersana Gusti nu wacis di Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna Mi'raj teh kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana sareng aras pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka pangeran sadayana jalmi iman sami gaduh kawajiban salat 5 giliran teu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana kacarios dina zaman Mi'rajna Nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan kapir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimuliakeun anggur pada nyengserikeun
nyaana langkung timisti ka umatna jaler istri leuwih ti sepuh pribadi welas asih kanu miskin sumawona ka budak yatim pada sebelum paparin kadaharan jeung pisalin akurna ka urang kampung calik satatang ngariung tara angkuh jeung ku adigung sanajan ka urang gunung kanu nandang kasusahan gering jeung kapapatenan ngalayan sarta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi esta mustika ninjami sajagat momendak deui sae rupa jeung parami rarailir bulan purnama alisna lir katung diri waos lir inten widuri salira harum wawangi